Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring Sidi Hakim Rahmat di kelas 10 IPS 7. Tepangkeun nami simkuring Nandini Aulia di 10 IPS 7. Nepangkeun nami simkuring Azkia Siti Humaira di kelas 10 IPS 1. Nepangkeun nami simkuring Azmi Delena Putri di kelas 10 IPS 1. Di dia simkuring sareng sapara kanca bade mintankeun kawi kakawian sareng tembang. Kawi nyaeta lagu-lagu Sunda anu teu kaiket ku aturan hukum. Kakawihan nyaeta kawihan anu sok dihaleukeun ku urang leutik nukeun aruri. Tembang nyaeta lalaguan Sunda anu kaiket ku aturan pupung. Di dia simkuring sareng sapara kanca bade medalkeun kawi manuk dadali sareng kakawihan endog-endogan. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jam-jamna bangun taya karingra, kupuna ranggoas rejeun pamatukna ngeluh, ngapak mega bari beuna tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusun kana tandangna, gandang jeung patentang taya bandinganana. Dipika gini, dipika serat pusat sama, taya kalempang kasieun leber wawanena. Manuk panggagahna perlambang sati Indonesia Jaya, pangka koncarana resep ngahiji, rukun sakabehna hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanya ate Inggris bela pati, manuk dadali ngandung silokasin natria, keur sakum